Waduh. Kadieu kasep, mana naon ya kadieu? Kadieu jalu, kadieu bangun. Kaulah kita tadi meredih kasihna Gusti menta kana murah dan wa kawasa supaya cager deui geuning dijabah ya kadieu kasep, kadieu jalu. Aya monyet bisa ngomong. Mangga kadieu sakedap. Gusti. Iya tanda keagungan pangeran di mana wae keur kumaha wae teu oleh nyarengan ulas asihna hei gimana hong nun kisila saha panjenengan teh meunang eta basa jelema mah jarang nu kieu ieu. Aduh. Upami di persanten ngaran kaula teh Karna. Saha meunang? Karna. Teu aya terasna. Sugan Karna Sutisna teu. Tetapi karena di ente karena wungkul karena leras di mana mena kaulah teh Awangga oh negara Awangga teu pina leras ke kasep hakim netepkeun naon rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Laras naon margina anjeun teh geuningan ti luhur ragrag teh. Nah ieu teh kacanak angin atanapi aya nu ngarogahala. Oh. Kaula teh salarosna mah rengsek oko pigalan pati. Mung eleh panginten eleh dialungkeun. Halus rumasaan ieu jelema teh. Kebiasaan mah sanajan eleh oge tetapi ngaku menang nu sombong patelak sareng saha mena jeung hiji buta sakti mandraguna eta buta teh kapercayaanna Raja Astina kakasina teh Durgala Genta ta kupingan teh sakti mandraguna sakti eta buta teh ayeuna teh eta buta teh jadi kepercayaan anak Prabu Suyudana Raja Astina oh jadi herder Raja Astina laras Durgala Denta kakasihna teu pino ke dupi salira teh saha ieu teh nah ieu teh makhluk monyet salira teh leras monyet dan kieu mah da sanes oplet kaula mah atana seuri sangka bajai sanes bajai bajuri salira teh monyet tiasa sasauran ya diajar we di mana kaulah tetinya ti Palitongo di Leuweung Kenalisada iya bade ka mana biasa we nuju ngatrok kaden luntang lantung ningal kaendahan alam laras ngitung lemuran bilangan kori itu ngitung lemur bilangan kori kan tepukuh di jugjug balik deui atuh sungguh gitu ya bulak balik bade angkat ka mana salira teh ai tadi nama kaula teh bade ka Irak
pada kaira nggak dipikir-pikir dulur teboga nu wawuh mun tetulusnya di dewe cicing Jen kesalahan salah. kamu liar monyet hihihi Kesalahan salah. Beres. aduh kakasih teh ngaran kaula teh margi nya kitu setiap dat sifat asma apa setiap ayat dat ayat sifat ayat asma sareng apa jero ibu budak teh sekolah aja pesantren aja da kaula ge kapungkurkan tos aya pesantren mah anu kitu sanajan bari jeung monyet diajar kalau teh sok tadarusan maca Quran hadis kitab kuning diajar sorop teh kumaha aya patokanan apaan sorop teh kumaha paala ya pulu paklan pahuwa pailun eta teh patokanan teh dalang teh lamun ku ilmu sorop beunang teh. ngan kulantaran dina bahasa Arab mah eueuh oh teu aya aya ge dala ya dulu dilalatan bahwa dalun Banglos lampahipun Bambang Sutapawana. Ya ini. Tapi Bayu Sutapawana. Laras. Kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Tegagorowong Kecamatan Tegabulut. Laras. Ya eta padumukan Semar Badranaya. Kita ada kikian kemudiannya ke anak. Ya, boro-boro jama geuningan mau ngoge nyaahkan. Alah, tak itu sagalak-galakna mau ngahakan kopeah. Aya, mau ngahakan anak. Sarasaan aing teh keur kabodor. Ya, menghibur pemirsa, jangan sampai stres. Stres pikiran. Kita tah hiburan terpenting disiarkan dari TPI ini menggelarkan wayang golek 1 bulan 2 kali. Betul. Ya, berterima kasih kita kepada TPI yang sudah menayangkan wayang golek seni tradisi. Pasti orang Jawa Barat suka. Suka betul. Berterima kasih kepada TPI. Semoga TPI jaya selamanya. Ya, jadi. Tetap jaya. Itu televisi pendidikan. Betul. Betul, Kang. Aduh. Ayo hiburan. Hiburan apa? Jangan sampai kita lupa kepada tradisi. Teman sekarang, wah, penganggur banyak. Banyak. Uang kerja sempit. Uang kerja sempit sekaligus tensi kriminalitas naik. Kerja tinggi, Bang. Betul. Ayeuna tong boro lalaki jadi penjahat. Tahun, Kang. Awewe geus wani jadi copet. Wah, Ayah awewe jadi copet, Akang. copet perempuan udah ada. Dari Akang kunci gitu kecopetan. Saya kan mau ke Jakarta naik bis. Naik bus dari Di dalam bis itu penuh. penuh Kan berdiri saya terpaksa sambil pegang. Nah, di belakang saya perempuan. Copet. Tangannya masuk saku saya. Kirain saku saya tidak bolong. tidak bolong. Langsung pegang ke depan. Kirain handphone. Yakin megang gitu. Gitu. Aduh. Ada didengkek tak dewek leungeuna. Olah kumacing. Kap. Enggak bisa. Kumaha Nah. kata Akang kumaha? Mending saya teriak loh. Kamu jadi copet, Mending mending cowok. Aduh. Aduh. Mending saya teriak, mending dibelai-belai. Aduh. Enak datang ke Jakarta teh saya. Aduh. Tidak stres. Aduh. Hah?
hiburan mau disalin dulu oke Sok salin nah Ari kau maka masyarakat. mau ganti baju dulu bentar Betul. seragam dari TPI Supaya kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus, indah. Iya dong. Sudah disalin makan. Sebab saya mau jalitongan. Jaipongan. Mau jaipongan, jalitongan. Betul sekali. Aduh, saya cakepnya. Aduh, jika primus. Tapi primus deweka primus sakereut. Dan badannya tinggi lah. Jika Jeremy Thomas. Wah, betul. Tapi deka Jeremy buruk. Jika Syahrukh Khan. Loh. Alah. Yang penting ya hiburan, oke? Iya. Balonku ada 5. Begitu lagunya nih. Nah, kan di Jawa Barat ada Cianjuran. Ada. Ada Cianjuran. Oh. Masing-masing daerah itu ada ciri khas. Ciri khas masing-masing. Seperti Cianjuran. Cianjuran. Ya, Sumedang, Kudarengong. Subang, Singa Depok. Indramayu. Indramayu, Tardug. Cirebon. Tarling, Cirebon. Di Jelekong, Tardi. Tardi ayah. Jakarta, Lenong. Jujur aing, Lenang. Cek aing oke. Bogor Dulah. Naon? Di Bogor Dulah. Lamun eta balonku ada 5 dipakai lagamnya lagam Cianjuran. Oh iya betul. Ada surupan atuh sing ngarti. Double Cianjuran. Balonku ada 5. Sok sini. Sok sini. Ayo turut tadaing. Entar we. Lain entar atuh entus. Elah. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warna aneh. Rupa-rupa warna aneh. Pakai gelik. Akhirnya. Nah gitu. Ujungnya. Wah. Jika bari itu kacekek. Tepas. Warnane. Kira kita bisa gitu. Ayo. Warnane. Jauh. Jika using lu kasesel kan. Putih, kuning dan kelabu. Putih, kuning dan kelabu. Lalu dia kata merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Dengan dari contoh sama. So, lain cecengiran sih. Tak kira mawasilan ke rumah sakit jiwa si aing. Ampun aing. Jawa kan genah mana. Kelanan jangan pikiran darda. Betul kan cece? Meletus balon hijau. Meletus balon hijau. Dar. Masa balon bitudar menyakitnya.
Aduh, aya balon di bituna. Der. Paling oge bitu mah. Aduh, ampun. Eta. Naon ya kan? Lagam Jawa. Jawa ditocok mana? Hah? Oh, logat Jawa ditocok mana sok? Balonku. Ada. Balonku. Ada lima. Ada 5. Putih kuning dan kelabu. Putih kuning dan kelabu. Nanti kecil deh. Merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Meletus balon hijau. Naik. Eta hatiku dah sangat kacau. Hatiku mah, elu dah sangat kacau. So. Hatiku mah, sangat. Waktu itu. Ayo. Alah. Lain waktu itu. Ya. Enggak. Ada. Erek. Nah. Mau ngibing jadi pongan. Erek kawul teh wake jeleknya beng-beng. Kawas wayang kulit ipit. Nah, tapi saluran. Iya ya wayang kulit begini kegigir. Tapi saluran kare. Tidak bisa menggilir. Iya wayang kulit menggilir. Bisa doang kalian. Bumi kunjang kancing langit lap latot. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo papap dalam aset sunatan Sumanto? Ya, Asep Sunanda Sunaria, Bapak Aing direktur Sumanto. Mana waktu Pak Asep kanibal. Lakonnya karena tanding cara cucu kanibal. Ampun. Gendangin ah. Boleh. Gendangin. Mau ngibing. Boleh. Menghibur pemirsa dari TPI ini. Mau ngerengkenek. Boleh dikendangin tapi ada syaratnya dong. Syaratnya apa? Harus bayar dulu kepada tukang kendang capek kalau Aduh. Tak kudu kitu campur aduk bahasa Indonesia bahasa Sunda. Jadi kaciri nyunda nate. Jeung kaciri teu bisa bahasa Indonesia nate. Aduh. Jadi lu mau bayar sama gua? Jangan nanya keren tapi kan akan tahu diri. Aduh, ampun. Emangnya sih berapa duit sih? Bagaimana? Jaipongan itu. Apa ada kendangnya ada rupa-rupa? Iya kan gendangnya ada bangpak, bangkong, blekuk. Yang mana yang dipakai? Seperti bangpak, tulak pancingkeun. Mundur, maju, jaipong, blekuk. Nah itu. Aduh, berapa tuh satu blekuknya? Wah murah satu belekuk itu 20.000 kan?
Sabaraku 20.000. Sabaraku 20.000 itu pasaran Keramat Jati dong. Aduh, jadi 20.000 sabaraku. Hei, sakit. Sakit 20.000. Kalau 2 gitu, Ya 40.000. kalau 3 gitu, 60.000. kalau gitunya ngerecak atau Bagaimana banyak. Curang. Mundur. Maju. Yaksi. Why? Mengapa? Atuh. Tidak diterusin mengapa? Belinya cuma hanya 80.000 dikasih sama saya 4 belekuk. Cuman itu hanya, jangan dirempet-rempet. Cuman hanya, Iya, kan beli 80.000 dikasih. ya cuma 80.000 gitu. Iya, betul. Ya kata saya tadi MOU-nya gimana coba? Akan beli. Tadi saya kalau enak terusin, biar uang belakangan gua Ya blok-blok. enggak. Kerdil. Bagaimana yang beli kalau lu kasihkan? Udah aja ngeborong ah. Mau berapa nggak borong akan? Gua ngeborong 4 juta. Ya boleh. 4 juta tuh berapa belekuk? Ya 200 belekuk kan. 200 belekuk? 200 belekuk. Wah, anjir. Terlalu banyak nih. Ah, coba dulu dong. Coba dulu dong. Aduh, lutut gue bisa coplok nanti. Biarin. Iya. Saya suka nih TPI sekarang sudah nanggap tradisi wayang tradisi. Betul, dari Jawa Wayang Barat. golek Ya. tradisional. Dari Jawa Barat Ya. kan? Betul. Oke. Oke, 4 juta. 200 belekuk. Iya, boleh. Mundur. Tenang ada banyaknya. Kalau banyak. Aduh. Aduh, oi. Cangkeng nyeri itu. Pasti. Karena naon guys. Aduh. Asulah. Aduh. Gila, kau mau bisa kerja ini marah Pak Sugriwani. Alah, tuh Alah. Lulus. Takulah karena lebih kayak gitu. Kudu sigar tengah we urang. Jadi agama juga sudah memberitahu Bagaimana? jangan sampai kelelebihi. Eta Tuhan tidak menyenangi kepada orang yang kelelebihi. lebih harus sigar tengah kan. Kalau gaji boleh lebih. Kalau ada, kalau nggak ada Ya. apa-apa. Jangan jet set. Betul. Banyak yang ditawarkan, belilah menurut Ya, kemampuan. betul. Terus mohon maaf, Mang Cekot mau ngibing. Kesalahan dari pilihan ketiga mau maaf. Aduh, sesa tadi dia.
Kadil kitu ka akang ilaing Ucu. Oh mangga, gua mangga. Batur urang ka situ melarisa inu herang batur urang bersatu ngabangun negara urang merenung katungan katina ketatiasan rempuk dukung kauyunan ngetaksa budaya Sunda. Aya kunikmat Ucu. Seni eta di jiwaan mo. Ujang. Sagala rupa pasoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri. Kan tenang eta. Tapi di sagede nyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang, kudu suka. Suka, senang, bari. Nya Cuk. Uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. Etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kersa tahajudnya Cuk. Mohon urang teh. Ulah kalalanyeuan sabab urang teh hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana toh. Sadayana ge bakal. Sama jenang ke urang tadi ditu teh bakal ditimbang Ujang. Ditimbang. Dalares uak urang. Lamun berat kana dosa digubrakeun ka neraka. Tuh. Lamun berat kana bener asup ka sawarga. Tah. Mending ditimbang di ditu nah mending nimbang maneh ti ayeuna. Cek paraosan mending nimbang maneh. Ayeuna uak. Mending nimbang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwa ti ayeuna kahareupeung beratan ku kahadean nya tuh. Kasayan uak bener. Supaya terugi. Ngarang salam. Yuk. Urang saling wasiatan. Abeh urang hirup teu rugi. Keruga uak. Demi wansi manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jama anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran. Tah eta wa mudah-mudahan eta bergolongan eta. Ai gara-gara sobar teh lain ditampiling kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut. Aneh. Aing ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagala pasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa. Eta wa. Eta wa lah. Tuh. Nu mata ulah waka suka seuri mun can nyaho jati diri. Sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teh nempok keluar. Padahal cekolot paheula ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket kira raketan nu deukeut kira deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan ciri nah satangtung diri sabab dina wujud urang oge kaahengan pangeran wungkul aku kan tentu man aropa nafsahu teh nya tuh mohon wa sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina apa ka Gusti di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca tah turun kana tuh ujang makanya naik lah jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna eta wa kalau ketekian salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego teu aya pangkalan kitu tanya oh sae jadi cindak nama dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek
geram mani diangir diangir bebersih ya Pak. lain tah ieu mah pantas gitu Oh kan bener. tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman pek gerak pindah Beres Pak. tina laku lampah salah kanu bener gerak niatan sabab innamal amalu Ini ya. biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat Laras Pak. Tidak hijrah ke eta gitu saja Sae wa katampi bawa di dewa bulan namun hirup empuk jukung libelasi tulung dengan ngate adigung nawiskeun makhluk semar sampurasun uluh aya saha wa saha urang dek nyemar aduh ya kadir ya aya tamu bangsa naon teu itu aya anak wah bang kemana begitu sembah kapihatur kahunyuk panjenengan Kangjeng Rama ditarima aja nukuntit tileletik nutur-nutur tilelembut ngaprak kemana-mana abis teh budak jeung bapak bilih bapak kasih ngungkol bu bilih kagores hate bilih kabetrik ati kudu jadi anak kusim kuring muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping keterangan Gusti moal ka hampura ka simkuring tanpa simkuring menang hampura ti inu yang di bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin, memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh, jadi segala rupa persoalan hidup di dunia aja. Sama datang Gusti mau ka hampura ka eta jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura ti inungna jeung ti bapana gitu saja. halus tapi bener mau engget naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hirup dalam dunia nya cu atuh buat teh nepangan nah sangalelewe aing atuh aing kadang bener pikiran anak aya tamu Pak heeh nige aya tamu Bapak heeh jak wingi ya yang kita dikenal ai sudah ada injek 3 brus ya moal atuh beres kayak gitu Sili ame anjing banget
tutur nu salah deret ditutur rastada natu dipalai antar tahu Lamun ieu marginah-genah teuing. Di tempat ieu karang nunggal ieu. Ulah kaget teh ieu kedatangan urang. ih sawios mangga Kumaneuar nu kitu, heeh. Dina setelah halus Omatang pahiri tandarkeun citra mandiri ulah waras suka seri mun tampang jati diri Ngedakan gerentas hati naon atuh sok naon caritaan Ngebogaan boga naon cita-cita sama kamu kita teh atuh sok caritaan maksud hayang ngajung dah rajat jenis sudah pakai sidik anu Mika emas pakasi dedeh karmawa miara kabudayaan Gesnya jadi kewajiban putra Sunda ngegempang ngajaga tur ngomuleh bikin gungan bangsa hayu rampak saluyu insa aletang panjangna kumaha kesenian ibu hajah ini ngajadi ciri isiremu Pak Haji Soeharto Ahli
denta kapercantenan Duryodana sampun tumugi dateng ngarsa kuliraha ngandika naon teh nanti corona teh euy tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu bapak sumuhun nun leres sumuhun nuhun atuh dupi salira teh saha ngaranna upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon Ki Sabda Palon leres atanapi Semar ya Semar duh luas euy Semar sumuhun aya eta anu tukang pun anak ieu teh abdi Komar cepot sanes Komarna teh ai itu nu tukang abdi Parto aduh anu sok dina bala-bala ai bala-bala nglaba kitu teh jual kitu pistol teh benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah kawas nu atuh papanggih bapak dewek teh borek lagi jika nu bunga boga hutang teu sugan nginjem duit ka bangkrut nah sapertos nu atuh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atuh deui bogoheun meureun maksana naon antara pribadi dudukun pan ieu teh paranormal kulan tu geuning dina pantau lambangna ge Semar ngan boga hutang teu mayar itu ieu teh sumuhun salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan cita tadina nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning sohor maneh teh Mar teu bireuk tu kaitu kakainya ti parapatan ngetan berasa cenah kadinya kitu maksudna kieu Mar sabenerna mah sumuhun kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean leras ya cek kerek dudukun menta ubar meureun nya ubar anu geuring nyebarna mah kamari mati atuh bapak dewek euy kamari ge aya nu geuring utak getih menta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot lain batur-batur teuing nyelakeun kolot nah ieu mah anak-anakan tidinya nyebarna mah kan tidinya nyebarna mah ka sohorna teh itu nu bersin kamari tatama ka bapak teh nya naon geuring bersin tatama lain jelema bersin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ini teu ngalalar titing sia
kudu terarah lamun ngabodor. Buku judul saya teh nyari. Buku nyaritakeun nu bersin. Dah. Menang bejati nu benang dipercaya. Sumuhun bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema. Waduh, kudu ngaruang otak jelema. Hei, teu salah. Utek naon sih? Boa utek cepot. Disikat cek wae. Lu bicara macam-macam lu? Emangnya gua itu kepala sapi? Atau kepala marmot? Tak itu. Utek jelema leres. Kedah di ruang. Ya. Tapi tisya kawayah jelema. Saha? Ai nu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu. Aya anak. Acan cicingnya tuh. Tunggu Kang Koseak. Lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian. Aneka ragam sebutna ge meureun. Gue tadinya patroli we dina buser. Oh, wapoe. Waduh. Anak diperkosa bapakna. Ini payahan incu. Gerapek pikir ku siling bapakna dipuncit ku anakna aya. Aya. Ngapoe. Saha nu teu ngeri. Ninina ku incuna dipaehan. Ku tararega. Budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede. Tuh. Masya Allah, Gusti nu Maha Agung. Hareng-heng na dunya nya kan. Hareng-heng dunya ayeuna deuleu. Yang tengah rasa dosa. Awewe mesin orok. Nah, ada lalaki jeung lalaki Indomie. Sodomi. Belegum. Indomie jauh-jauh saja. Budak merkosa kolot. Kolot diperkosa ku budak. Budak diperkosa ku kolot. Nya, budak diperkosa ku budak. Aya nu kolot kekereuweut ka budak. Kakitu man. Jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak. Asa eta uteuk keur kaula. Wayahna rek dibongkar ayeuna. Aya anak. Nah, pira uteuk atuh ka nyabikeun. Aduh. Nya, gentir bapak mah ku kue. Bogo dan tetep pakaian dibikeun. Kawas nu lieur sia teh. Mengker bapana. Mengker. Da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupi. Diajar dewasa jak. Kek bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak. Sumuhun nun. Leres sumuhun. Nuhun atuh. Dupi salira teh saha ngaranna? Upami di persanten masim kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon. Leres. Atanapi Semar. Saha? Semar. Loh, luas euy. Semar. Sumuhun. Ai eta anu tukang pun anak kita Abdi Komar sih cepot sanes Komarna sete ai itu nu tukang Abdi Parto. Aduh
anu sok dina bala-bala Laba. bala-bala ngelaba gitu teh jual gitu pistol teh benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah kawas nu atuh papangi jeung bapak dewek teh borek lagi Jika nu bunga. boga hutang teu sugan nginjem duit ka bangkrut nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atoh deui bogoheun meureun maksana naon antara pribadi dudukun pan ieu teh paranormal kulan tuluy ngina pantau lambangna ge Semar ngan boga hutang teu mayar itu ieu teh sumuhun salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadi nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning sohor maneh teh Mar teu bireuk tu ka itu kakainya ti parapatan ngetan berasa cenah kadinya kitu maksudna okiu Mar sabenerna mah sumuhun kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean leras nya ceuk teh karek dudukun menta ubar meureun nya Nyebaran nu gering, nyebaran nama kemari, mati atuh da bapak dewek we Kemari ya. kamari ge aya nu gering utak getih Getih nyebaran. minta dimandian ku bapak ayeuna dimandian isuk maot Saya batur-batur teuing. dilakukeun kolot nah ieu mah anak-anakan Nanti dia nyebar nama kami. tadi dinya nyebar nama kasohorna teh Tak pada kacau. itu ngebersihin kamari tatama ka bapak teh nya naon gering bersihin tatama lain jelema bersihin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ini tengelalar titing sia kudu terarah lamun ngabodor Buku judulna. buku judul saya teh nyari Ai kabatur buku nyari tak kenu bersihin dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang uteuk jelema waduh kudu ngaruang otak jelema hei teu salah uteuk naon sih boa uteuk cepot Ai, amit-amit. disikat sih kau ini Kalau menyebab lu bicara macam-macam lu emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot tak itu utek jelema leureuh kedah di ruang ya tapi teh sakawayah jelema saha ai lu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicinge tuh tunggu kang koseak lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian aneka ragam sebut lagi meureun. eta dina patroli we dina busur Oh, wapoe.
anak diperkosa bapakna grafik pikir ku siling bapakna dipencit ku anakna aya syahanu tengeri ninina ku incuna dipaehan putara rega budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku gede tuh Masya Allah Gusti nu Maha Agung hareng-heng dunya ayeuna deuleu yang tengah rasa dosa awewe mission orok nah ada lalaki jeung lalaki Indomie sodomi belum Indomie jauh-jauh saja budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot ke kereuweut ka budak kitu bar jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna aya anak nah kira uteuk atuh ka nyabikeun nya gentil bapak mah ku kue pokok dan tetep pakaian dibikeun kawas nu lieur sia teh mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupi diajar dewasa jak sok tanya ngomong bisa jawab ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya bener ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapak ulah heeh sae dibikeun wah cenah pira nu kitu nya si doraka mah kitu da cicing deh segala rupa ke kudu malah pagedang atuh ngae gitu kan cece cicing ngaran daya maksudna segala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumuhun mung abdi teh aya kaprihat digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha sim kuring teh melak peuteui heeh eta peuteui teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae jeung hiledan wae deh jeung hiledan wae jeung kolopetong we kabeh peuteui teh tah kitu heeh hanas abdi teh kabubaturan dikumpulkeun ngalak peuteui efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing itu menera abdi kabubaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling dikarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya karitu jeung ka dieu ya bisa cenah peuteui maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun eta peuteui teh tapi ieu teh wayahna dihanapkeun akar peuteui teh kudununa otak buta enteng atuh kudununa otak raksasa enteng bang enteng buta naon anu kumaneh dipenta nah buta tayan nah buta maga nah butati pokoknya mah buta we buta anu torogan
buta nu torogan kumaha buta nu teu gablek pucus buta pika sebeleun urang mana buta pika geuleuheun urang mana tanyakeun ngomongna sok ka mana karep teu pika hartieun batur pika pusingan batur ngomong hayang menang sorangan hayang ngomong hayang menang sorangan gede hulu butana teh nya lamun aya kahayang teh ditotorosol dibelaan siku kiri siku kanan urang mana butana ai butana mah tos aya di dieu oh sok atuh ku urang-urang pangdewakeun sae sing tuduhkeun butana mana da namanya teh paling ditu tadi teh ari ayeuna mah pindah ka mana eta goblok nah make deungeul aing dipenta otak heuh urang ajar sia atuh modar meureun aing ambek amak tah sarua dewek oge kitu sarua da eueuh bedana atuh ente dengan saya itu sama kan kalau makan garam gimana ya asin saya juga asin sama kan kalau makan gula ya manis saya juga manis tidak pahit tuh kalau tidak makan 3 hari apa namanya lapar saya juga lapar biarpun ente dengan saya beda di mata tapi ada yang samanya di hadapan Allah semua sama reket deng-deng papak sarua tidak dibeda-beda rasa mah tidak ada perbedaan. Nah, mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan acan. Nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu. Nah, belajar dong. Belajar dikit-dikit. Di negara saya, negara Amarta, satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta, yaitu lambang keagungan negara, namanya Layang Jamus Kalimusada. Nah, itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin papaes. Itu dituna dina etalase jadi papaes wungku jadi teori wungku tapi wong Amarta dengan kenyataan di situ ada ketuhanan yang maha esa di situ ada kemanusiaan di situ ada peri kemanusiaan bukan hanya teori tadi lah badi sok lamun di dinya tengeunah dek kumaha ayeuna waing di podaran nah tong ngarepotkeun data di podaran ku silaing oge dewek mau bakal modar. Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua kan besar. Tidak takut besar. Masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu. Tidak takut mati. Tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya, semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan. Silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Kurang ajar, siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar, oke. Iya, balad-baladna loba. Loba pasukan anak. Kade cing hati-hati.
Diu balad-baladnya jika tukang silat maneh sapertos tukang usik di rombongan persilatan mana maneh Gajah Putih Sukma Sampurna Gagak Lumayung Cimane Panglipur wah Santi Jono persilatan dipimpin ku Pak Haji Sidik wah kalau begitu sama aja saya juga siapa guru kamu kalau di Jelekong ya Kang Omi Kang Odin percaya nuhunnya tuh cikan prung atulur sok semua ngejar aja
Giri lusilan paingan. Giri hartina gunung. Lusi cacing. Paingan nyata tersangka sarabuk sabarang nyamuk hebat urang dia. Usik Aduh. Dan nama Syaha dagoan kurang ajar. Ayah hiji nonoman anu kakasih Bayu Sutapawana. Iya. Sampun demu kita tengarsa. Mang Sepot Mang Dawalah hapunten. Ieu udagan kaus. Sampurasun denawa. Iya budak kasep ieu. Aya nonoman. Siapa haran nira wong bagus? Bayu Sutapawana. Akang. Ya budak ngora lu. Anu bade. Aduh. Tulisin hareupan eta Kang. Sahayu. Tuka tuh. Saha itu. Salikula. Lain aja wek nanaon aja. Da ilmu pangalus ingat teu harana yang teuing. Cinta belati banyak pasti selamatkan pamuki alongakan dari tuasan ini selamatkan sadarnya dan sikit alun-alun di datar dapuran pamuki Kersana maklum nadagambar amurana Papa Japau ni Bekasi jalan kapiku Papa jalan kapiku Meter kupati abona Papa Japau pamiwang Papa Japau pamiwang dan pemilihan kurang upat kawangan cindang layang para patah kisarantang menepuk samudaya kalepatan samudaya kalepatan hapunten anu kasuku gunung guntur jalan kaparapat amit mundur wileh bade daparantosan tapi korai gun nusi korai tempat ini pasti mojang mun paturai hate puyar mun pataki abdi nangis umam cinta kata kumarima tabaman oh nyebat ab mani pangeran
cenges kasep nah keunjin pun adi nembe tepang urang Mang Cepot nembe pisan den saha den teh ngaran kaula teh Bayu Sutapawana punten di aku adi ku abdi ih sawios nuhun we ai diangkeun mah pilih agan gengsi boga lanceuk goreng patut aya nu kitu adina beunghar lanceukna sangsara aya lanceukna goreng patut adina kasep aya lanceukna goreng patut adina goreng patut tapi dai bapana mah goreng patut deh nganakina meureun anu goreng patut teh iya tatanggana goreng dodonges deh geus atuh geus nah ieu teh salametkeun bapa maneh bisi aya batur-baturna nyulik ngabogohan atos geus sidawala dijaga Bayu Sutapawana haladira teu salah di mana entong make jeung nyaritakeun ti mana sok urang perang giri gamana perang teh gamana Giri ka mana? giri gamana perang sabda saring gunung Toya ka mana? gamana perang sabda saring segara nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak urang parayak sapuk urang tatu adu tulah partinya aya kitu satria dulu capetang gandang teu kagok perlente tara make nya rata-rata jelema anu eta mah demikian saudara-saudara Selamat. nah begitu saudara-saudara dengan ini kami nah sekianlah nah sanes sama brot itu pengitan Bayu Sutapawana daun lamun anjeun ngaganggu Semar jeung kulawarga dina harti nangtang kaula wah ya ieu pembela kaum lemah deui satira piningit meureun nya apakun wani marangaku satria ora wani teh ngapaku lanang koe lanang iya pada lenang ieu soknya lain lenang lanang nah ieu teh jelema teh bener ya ayo maju berat nyuhun berat nanggung berat terima keunana ka Aden abdi anu sakieu keur tagiwur susahna ayeuna suping Aden jadi pitulung ieu teh seneng duren osok abdi geus sarua pingkeun upami ka dieu nyana jika sakan hebat deui jelema rasakeun sia ilmu aing ieu Pancasona dinasti kersayang tumampara Ya ini. ieu satria dijamak dan dia anoman perbansana suta uluh nah jadi anoman Ot, dawala, tenang. ulu jadi monyet itu Wah, gening maneh anoman. Dek lompat ke mana sih goblok? Hah? wah atuh mah dinasti kersayang tumampara Ya ini. ieu denawa dijamak ku kakuatan anoman jadi sukma akmana ieu dasamuka anu mulayaban Doh.
Dikerupat kemana? Ampunan Roman. Ampunan Roman. Modar. Ayo. Jago-jago baheula geuning euy. Maruncu deui gini. Maruncu deui jago-jago baheula. Benar Kang. Aduh. Mudah-mudahan ku jalan ieu atuh nya euy. Sing salamet Amin. nagara jeung bangsana. Ha? Amin Kang. Atuh ku ayana tayangan di TPI ieu. Laras. Etang-etang panglayade ka pamirsa sadayana pemirsa TPI. Sumohon. Mudah-mudahan arageung milik Peranjang Yuswa. Amin. Amin. Nya bawa anu nonton di payun ieu. Sing arageung milik Ya. Peranjang Yuswa. Atuh simkuring ti rombongan Giri Harja 3 seueur lepatna geuning ieu teh Oh, tibatan larasna ieu mah etang-etang dog-dog pangrewong we nya Sumohon. etang-etang kulum sonten-sonten tamih ngalamun keun ada nu sararae mah seueur panginten ieu mah ala kadarna ti akang saparakan sahapunten mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemang Tinetik Semarang Sari Putus Lawang Betata.